Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Allah nu Maha Esa anu mana masian hidayah sareng inayahna ka urang sadaya janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sakalian anu dipikahormat kusim kuring, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun ngeunaan tema kabersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga kasehatan, nu mana urang sadaya kedah atau wajib ngajaga kesehatan kabersihan lingkungan sekitar urang. Sareng awak nyalira yen urang sadaya kedah tiasa ngajaga kesehatan dina segala rupi penyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadaya kedah tiasa ningkatkeun carana pola hirup sehat kanggo kapayun urang sadaya hirup sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis, inna dofatu minal iman, anu hartosna teh kabersihan sabagian tina iman, anu matak kedah dijaga ku urang-urang salaku urang muslim anu taat, anu gaduh kaimanan di jero hate urang, tangtu urang kedah bersih sareng suci tina segala kotor atanapi najis anu nyebabkeun urang-urang janten teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep ka hambana anu ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan sakitar urang. Tapi kabersihan eta teh rupina rupi-rupi. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalmi anu bersih sadayana. Sabab ngan bersih raga tapi hate teu bersih mah percuma. Matak dimulai ayeuna hayu urang ngabersihan segala rupi sareng ningkatkeun cara hirup pola sehat kanggo sadayana. Sakitu anu dipikahatur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.